Alhamdulillah nang rezeki aing mah. Rezeki naon ieu mah da kali kena nyokot abi. Oh, bawa koplokna teh. Mama eta nu nyokot make peuyeut. Tadi kurang mah dibikeun ka aing atuh. We mawana coba we wadahna. Nah, budak tadi mah bebloskeun kena pesak. Ai sugan aing teh jeung aing anas. Kana aing nyokot teu deui. Ada yang mana nyokot abi atuh mah kuna. Hayang-hayang cukurna ge dua-duana ka hayang ge cukurna koplok sia. Oh, masih hayang tadi goblok. Ame mama daerah nyokot abi. Daerah pesa kanan atuh buka pesa. Aing minyak hungkul di babas-babasna pesak ai sugan aing teh jeung aing we. Aing datang ka dieu celemut. Aing mah hayang-hayang teh acuh turun nyokot weh teu da geus diasupanna pesak. Mana teh? Atas ya aing era na teh bawa mah aing uman iman di bebesan teh geura sugan teh jeung aing we jeung manehna Eta mah bari joget. mun nyawa kitu mah ku aing dicokot mun tadi kukur loba oge. Pok dasar Hayang ieu. Enak sia hayang euy dere. ada wong ngan Ya. kalau itu mah ieu Sama habis banget tuh sampai ngarana-hana. Nya dulu. So. Sayang udah. batu buat coba tidang lebok ieu dadak ieu mah menjan mane geus dengareun aman bang Iya. we aduh sup Nah hayangnya teh. hayang teh hayang menyawa ke kota di aing ngokot ngarauk meureunna Jual ngerawat di mana? Dua siki-sikina. atuh menta dan nawaran bogana sugan teh bagian aing mah di kokot deui Anjir dagingna loba ieu mah. blok-blok na beurna aing mah lain Beurna naon? Sarua tuh. Banget mah. Bakar emang. boleh go Emang pahili mah rasa baskol sarua. Banget pahili jeung aing. ecok gitu Banget wae. akan sarupa Kalau sih makan anu aing ngentong. da teh reueun naon ribut da teh kumaha Oh, waktu itu kita golokan. kita nyambungan mah disenyekeun bok ieu era teh beas sungkul Era anu mah era berangkat. teh ibu aja teh kembae cek mah teh bisa nganyut cenah dieu teh teh di amplop ayeuna ge engke beres saja teh ira boga duitna. Itu